Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Raka. Dina warta nu bade dikapindangkeun nyaeta wali kota ngajak murid merangkeun narkoba di Bandung 2016. Ikhtiar merangan bahaya narkoba lain saukur kewajiban pemerintah ngumpul, tapi oke kewajiban balarea. Ku ayana organisasi kemasyarakatan nu ansrup milu merangan bahaya narkoba seperti Komite Peduli Pendidikan Nasional KPPN Kota Bandung nugas ngalaksanakan pembinaan ka murid-murid SMU mangrupa babakti masyarakat dina merangan bahaya narkoba. Kitu ditandaskeun Wali Kota Bandung, Haji Dada Rosada. Basa ngaluncurkeun buku saku sababaraha waktu kaliwat. Barudak sakola minangka generasi penerus bangsa sangkan bisa ngahulak narkoba tina kahirupan. Sabab narkoba mangrupa musuh utama nu baris menghancurkan kahirupan sararea. Pokna tandes naker. Tarekah merangan narkoba cek dada mangrupa semangat pikeun ngagempur peradaran jeung sindikatna. Enggoning nyelamatkan kaum nonoman tina bahaya narkoba. Lamun narkoba bisa diperangan, tinangtu baris medalkeun masyarakat Kota Bandung nu bermartabat. Buku saku nu diluncurkeun teh dimaksudkeun keur barudak SMU sakota Bandung. Asina ngeunaan bahaya narkoba jeung pencegahanana. Sangkan tong ngadeuketan narkoba. Tegas Ketua KPPN Kota Bandung DDR Rijadi. Ieu buku teh dipiharep mampu ngadorong barudan nuker nyuprih ilmu di SMU salian bisa ngajauhan narkoba. Oge bisa milu aut mangraganana. Sekretaris KPPN Kota Bandung Dr. Fajar Kurniawan ngegeskeun tarekan pembinaan jeung sosialisasi di lingkungan barudak sekolah teh dilaksanakeun ngaliwat pagelaran seni budaya jeung konser-konser musik. Lain teh eta nugas rutin dipigawe nyaeta ku jalan datang langsung ka sakola-sakola. Mere pewuruk jeung ngabagikeun buku saku. Nah, sakitu wae nu kapihatur. Wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur, sareng abdi Raka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saik brah.